kade ieu gunting ya lain ulah sembarangan gunting. Guntingna kudu model kieu nya usaha bae lamun misalke guntingna anu model kieu. Halo dulu, balik lagi bersama saya Mang Juha di channel YouTube di Tasik TV ya. Oke. Atuh dah asa variasi pisan hirup teh. Atuh dah geus sok ningali kana Facebook Nisa Sabian. Ningali kana IG Nisa Sabian. Muka TV Nisa Sabian. Giliran muka dompet Nisa Eutik. Sudah warna bingung atuh dari nyen video teh lah Gusti nu agung. Asa teu pararogoh pacabakan teng rek kumaha ya teh teng rek ka mana teng hayang naon teh Gusti data de nama hayang ngala jambu kristal tapi nanti can asak jabaning batur. ulahnya bahaya aya batur mah bahaya da saurina keterangan oge hei jalma-jalma yang beriman hei jalma-jalma yang beriman cilakalah bagi kamu yang suka ngantel-ngantelkeun irung kana gerinda. Tapi da ai ciri-cirina jalma anu kuat mah kieu tah jalma anu kuat masih gak urang tah kieu tah. Jadi dina kamera mah suraseri padahal mah ate nalangsa. Siga film India. Kenapa undang-undang teh gini? Dapat kenapa undang-undang teh memesraan. Ayo urang di undang-undang ku hutan. Ku dep traktor. Dep kolektor. Eta dep kolektor. Eskavator lain. Dep kolektor. Nepikeun ka kieu nya kamari tetangga bakat ningko hayang kaciri siga romantis yang kaciri siga romantis nepikeun ka erek kawin teh manehna mah hayang ngepen segala mah eta mah kana film India gitu ya ngepen kana film India hayang kaciri romantis nepikeun ka kawin teh kawin lari. Karena apa unag-unag. Narajang gerak kieu nya ari batur mah anu kawin teh aya parasmanan geura da manehna mah da meureun undag-undag capek balik ka ieu mah ieu mah biasa we cenah nyenyuh mie ngalah spesial cenah mihna make enog cenah sayur sosis lak pantok lap meja boneka kuntung rokok jarum coklat segala diasupkeun bubeskeun kana speaker aktif tah komplit jeung bluetooth da.
aduh Gusti lagi nggak tahu sudah manfaatnya tuh udah ngomong kia mah. Tapi orang erek mere arah kayak manfaatan gitu dah video iya erek mere tips jeung triknya supaya ngalakun tuh maneh siga hideung tah siga urang kieu tah tipsna tapi tong poho cek sini nih cenah tah ada ngikeun tah cek sini nih Jangan lupa nasrem. yang motor lah jadi kia guys ya Bang Juha sekarang mau kasih tip dan trik supaya tentunya hidung sehingga bolong kia tips nanti kalian harus melakukan ini daun itu teh kantong plastik jeung gunting kantong plastik jeung gunting jadi itu lah hidung teh plastik gitu tak plastik gunting tapi kadenya nangis ngomong nanti lah terkudu ikan cangkel lain tapi kade ya gunting ya lain ulah sembarangan gunting guntingna kudu model kieu nya usaha bae namun misalke gunting na anu model kieu tah ieu mah gunting ieu mah sok dipake pada deg-degan bau ulah gunting nu kieu ieu mah bisi urut ngeuretan bau kudu gunting nu kieu gunting jadi si gawe modelkeun kieu bentuk siga kieu tah ciri siga kieu tah tinggal di gambarkeun di dia sakahayang manehnya geus siga kumaha we tah geus siga kieu sedot seutik. Oke segitu aja guys ya ulah dipanjang-panjang ulah dilila-lila da anu panjang oke can pang lila mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.